Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kingce. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar ieu carios sim kuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun jimat pang laris bagian ka 20 hijinya ye karya Ibu Anok. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Nyi Oning ngagabeg reuas taya papadana barang ngalieuk nu nyekel tagakna harita sing horeng oding geuningan salakina datang ti pasar nyeh nyerengeh ka Nyi Oning kituna. Ih, akang mah sok kareuwas bae geuningan. Kunaon aya di dieu atuh? Lain buru masak. Sakedeung deui nu meuli daratang. Ceuk si Oding kituna tempo kaluar. Tas noong naon bieu teh? Noong naon? Bieu Kang Sudin teh ka dieu jeung pamajikanana. Nah, arek naon ka dieu? Nanyakeun naon bae. Kapan itu warungna tutup keneh? Ih, teu nyanyakeun naon-naon. Rek amitan manehna. Karek oge ngaleos tuh kana mobil truk. Arek ka mana cenah? Ka mana? Enya, mulang ka lembur. Moal dagang sangu deui cenah Kang. Parabotna tos diakut kabeh kana truk. Gitunya. Syukur ari moal dagang mah. Cirining urang ayeuna taboga saingan Nyai. Kang, nah hanya asa boga salah kuring mah Kang Sudin asa gara-gara urang meureun warung Kang Sudin teh bangkrut. Alah, maneh mah lain karunya meureun, ning lainnya. Pedah urut kabogoh meureun maneh mah nya. Celetuk Oding kituna keheul. Nah habat kadinya. Ngomongna maneh kitu geuning. Kajen teuing balik mah. Bongan saha harita. Akang hayang usaha dihalangan ku manehna. Maksudna kumaha Kang? Nya tadina mah akang rek nyewa lapak gigireun manehna. Kot cenah ngaheun-naheun. Ngaheulakeun. Ari prakna mah kumaha? Rek disewa ku batur. Teburung we ayeuna nepi ka ayeuna. Angger wae taya nu nyewa geuning tepat teh. Dasar si Sudin teh goreng hate Nyai. Oh kitu. Kang Sudin teh goreng atunya kitu mah. Matak oge ngewa akang ka manehna teh ngewa. Sieun meureun nya bisi kasaingan ku urang. Oh gitu. Menggeus lah. Buru gramasak ka ditu. Nya poho Nyai teh. Kituna gura-giru wae ka dapur. Oding terus mukakeun panutup warung. Ngaberesan heula warung kituna bisi aya nu meuli jang mumuluk harita. Kacatur ayeuna aya kana sabulan ti harita Oding. Geus kadatangan deui aki nu di Cibatu. Ngabejaan yen ayeuna cenah warungna rame. Malah saingana oge Udin geus bangkrut atoh taya padana. Ngadenge beja kitu ti Oding. Harita geus make jasana Oding teh. Sanajan ayeuna taya deui saingan. Tapi Oding menta kasih aki cenah jang jaga wae. Bisi ajalma anu sejen. Nya ki
Sanajan usaha kuring ayeuna geus hasil, ieu mah jang jaga-jaga wae Ki. Bisi aya jalma nu sejen hayang usaha kitu tah, menta we dipanglariskeun deui. Jeung menta jimat nya Ki nya, dipelakeun dina warung urut si Sudin. Ambeh saha wae nu dagang di dinya teh sepi warungna Ki. Taya nu meuli. Kumaha Ki? Atuh siap ari kitu mah. Sanggeus kitu mah narimat jima teh si Aki, terus oding balik deui ka kota. Geus barang nepi harita oding nepi ka warungna ngahulang kituna. Sabari nitenan jimat disidik-sidik mah lanjut kunang pulas sideung. Ye nya naon ieu teh eusina nya. Garendeng dina jero hate oding harita. Akang teh kalakah ngalamun wae. Yeuh ngopi heula Kang ngarah teu ngalamun. Nuhun Nyai. Nuhun nya. Nya naon atuh eta teh Kang? Pokna nyoning kituna kerung. Nyidik-nyidik kana kanyut kunang nu dicekel ku salaki. Jimat ieu teh Nyai, jimat nyajang naon deui atuh Kang jimatna ieu. Rek dipelakeun wae dina warung urut si Sudin. Naha, apan warung teh taya nu nyewa Kang? Ari maneh teh yeuh. Jang jaga-jaga we atuh, bisi batur aya nu hayangeun usaha jiga urang. Samemeh aya nu nyewa ku urang teh yeuh, kudu dipelakan heula warungna. Ngarah aya nu meuli kudu ka urang kabeh. Warung anu rek nyewa di ditu sina sepi Nyai, sina sepi. Tuman tudalah kagok ayeuna mah Nyai. Kitu nya Kang nya. Aduh akang teh meuni pinter ayeuna mah nya, pinter pisan. Atuh kudu cekas urangna ge yeuh. Menggeus Nyai lah capek rek sare heula akang mah. Cek oding saenggeus ngaregot si kopi mah jung manehna lempang ka kamar. Ayeuna mah geus kabeuli kulkas. Jadi balanja sok sakalian cenah jang 2 poe sakalieun. Meh teu cape teuing balanja ka catur meunang 5 bulan gancang dagang teh beuki rame wae. Geus duit meunang 2 juta. Horeng remen teuing ngadahar duit tina nu cara teu berkah teh. Tina cara nu teu barokah nyoning poho kana kawajibanana. Geus cara salat ayeuna anu paranti samemeh naheur cai jeung nyangu. Sok salat heula cenah. Ayeuna mah tara subuh oge tara. Sok tara kabujeng cenah pakiweuh wae jeung pagawean. Lohor sibuk ngalayanan. Asar sarua wae magrib kitu deui. Komo isya mah geus hayang gerak-gerak sare. Sabab kabujeng capek nya antukna mah oning poho wae kana salat. Muhun nya tos beunghar mah poho kana salat. Duh dasarnya muhun. Kitu deui ayeuna mah robah sombong jeung badagong nyaliara dina jero nyo hate nyoning. Nya dina hiji mangsa oding ditelepon ku tetanggana cenah ngabejaan indungna gering. Kapaksa oding jeung Nyi Oning balik heula ka lembur watir ka budakna. Bisi aya nu ngurus cenah sakalian wae meresan hutakna ka Pak Haji Jumadi. Barang nepi ka lembur harita
geus reuncem nyoning teh ku emas kongkorong panjang samet bujal gelang samet siku ramona pinuh ku ali cenah ngahaja wae balik ka lembur sagala dipake rek mapanas kabikejoh kitu tatanggana teu sirik pada ngomongkeun ayeuna jalma anyar sugih sagala dipake aya cenah nu ngomong toko emas lempang pikeun nyoning mah atoh diomongkeun kitu hartina batur apaleun manehna mah ayeuna geus jadi jalma beunghar. Nya harita isuk-isuk jalma rame nu balanja ka warung Ceumi saukur nu balanja mah nyaritakeun nyoning ngahaja cenah balanja nyoning ge isuk-isuk ngarah bisa pamer emas ae nya teu disangka ayeuna mah nyoning geus jadi jalma beunghar geningnya ae emasna ge nya meuni leuncem kitu gandeng deuleu itu jelemana datang gap nyoning datang reup nu ngomongkeun manehna ngadadak jempe ce aya daging sapi teu pokna nyoning kituna nanyakeun daging sapi atuh aya daging sapi mah nyai sakuring mah ukur nyadiakeun sayuran taya daging sapi mah taya warung teh teu komplit oning hayang daging sapi mah kudu ka pasar ieu meulina di pasar naon maneh ujug-ujug nembalan wae barina oge yeuh kuring mah nanya kanu dagangna teu nanya ka maneh mah ieu ceuk Nyi Oning kita kituna si dakep nembongkeun leungeun nu pinuh ku geulang balaga maneh teh ieu abong jadi jalma beunghar ieu pantes atuh kuring mah balaga oge ieu tibatan di dinya tegableg oge badagong deui lalawola sia ngomong teh aing mah tegableg oge imah aing hade sampo imah sia rek lubuh isukan oge deuleu pasti katiup angin pasti ngalempeuk deuleu tempokeun atuh isukan oge imah uing mah alus ceuk Nyi Oning kituna ngaleos teu jadi balanjana naha ngadon pasea di dieu ieu rek balanja mah balanja wae lain pasea atuh lain jiga kolot wae sangheuk deuleu sangheuk balanjana oge di dieu mah sangheuk aya nini lampil tuh da saha nini lampilna euy sudi teuing ceuk Nyi Oning terus we balik ka imahna sombong sia Oning sombong acan boge beunghar geus balaga sia teh karek boga sakitu oge koskah aing sia ngomongna ayeuna mah nya meunggeus atuh bing meunggeus ieu ulah pasea di lembur kuring mah di warung kuring mah ulah era ku batur keheul sudah kasih Oning kalahkah rek mejat sakitu oge geus ringkahan jelema teh adatna ieu bi adatna da karek manggih ieu ceuk nu saurang harita wah menang muja meureunnya si Oning teh menang muja warung si Sudin nepi ka bangkrut kitu geuningan ceuk bikejoh kituna ngajejeleh wae pira ku bi kitu muja heuh sok pikir ku maneh pira ku dagang sangu karek 5 bulan geus bisa mayar hutang deuleu komo hutangna ge mang juta-juta jaba emas leuncem kabeh hanya oge nya
tapi milikna meureun bi ieu. Geus lah. Geuleuh ngadengena ge deuleu. Ae geus ngawaradul wae ieu. Ulah ngawaradul deuleu di lembur di warung kuring mah. Puru rek balanja moal. Kuring mah moal pipilueun ieu bisi majarkeun di warung kuring. Tempat ngagosipkeun batur pamaling gosip teh ieu. Cek Umi rada ambek ngadenge nu balanja. Kalakah ngomongkeun batur. Muhun ibu-ibu ieu mah. Dasar maneh mah. Umi dasar sia mah nya. Baladna si Oning maneh teh. Kumaha cek dinya lah. Kuring mah teu hayang pasea jeung batur ge, teu hayang. Buru-buru naon bae balanjana. Teu hayang deuleu. Teu hayang balanjana ge. Teu jadi. Cek bikejoh kituna terus indit ninggalkeun warung. Aing dasar nini. Ngariweuhkeun ka dieu teh. Ngadon pasea ngagosipkeun batur. Ari balanjahan teu. Ngagosipkeun mah di ditu wae. Cek atos kuring mah ye. Cek saurang kituna ngasongkeun balanjaanana. Buru ka dieu urang hitung bisi kaburu atunya bisi kabur beurang. Nya sok. Urang ayeuna caturkeun nya Oning ngagedig tuna balik ka imah sabari camadud bibirna dimonyong-moyongkeun jiga nu sabutut ku tutut gek diuk dina emper hareupeun imah mitoha. Aneh maneh mah ka warung teh geus kunaon mani jumadad jemadud kitu nyai. Kunaon cek Oding kituna dungdak dengdek merhatikeun awewena. Keheul kuring teh Kang. Burulah miang deui ka kota geus teu betah di dieu mah. Teu betah. Nah, make teu betah. Apan ieu teh yeuh lembur sorangan atuh. Hanya ngan ayeuna mah asa teu betah di dieu teh. Komo nempo beungeut bikejoh mah yeuh asa hayang nyiduhan. Cek Nyi Oning muru kusunu kituna ngabudalkeun ambekna. Ke heula atuh. Da mana ge canda mang karunya. Buru atuh Kang bawa ka mantri. Beh tereh cager mah teh. Yeuh barina ge lebar deui. Warung nutup wae. Asa katampo we pibatieunana Kang. Nya sabar atuh nyai karek ge sapeuting. Urang mangkat deui nya. Nah teu sono neng teh ka barudak. Sono mah nomor sekian atuh. Anu penting mah duit yeuh. Ayeuna mah duit. Duit sina loba. Hayang gerak kajieun imah gedong. Kabeuli mobil nyai teh hayang mobil. Nya isukan urang meuli mobil. Malah meulina mobil nu gede. Panjang sakalian jeung supirna kagok lah. Naon mobil nu panjang gede teh Kang? Nya mobil bus. Ari Akang teh heureuy wae geuningan. Serius nyai teh serius. Nya apan eta ge meuli. Seug lamun urang mangkat ka kota murun kudu meuli tiket bus. Nya sarua bae eta ge meuli mobil. Heuheuy deudeuh. Sa jongjonan nu ngawangkong kitu teh kadenge kumitohana. Ngadenge Nyi Oning geus teu betah di lembur. Kituna hayang gura-giru ka kota.
antukna mitohana ngajag-jagkeun maneh wae ambeh teu ngarepotkeun Nyi Oning blus wae oding asup ka jero kituna ningali indungna keur diuk nyarande dina risbang gancang manehna nyamperkeun. Ma naha geus udang mah teh lain cicing sare ka ditu. Ah, teu naon oding. Pegel atuh sare wae ti tadi. Bade tuang mah teh tah masih aya bubur mah anu isuk bisi bade ngaleueut. Landong mah aya. Nya kenjang ke wae maneh rek mangkat ka kota oding. Nya engke mun emak tos cager. Mah teu naon. Ari maneh rek mangkat mah ieu bener cek si Oning. Lepas warung teh nutup bae mah bisi ku batur. Ah, moal emak moal. Piraku ku batur, apantor disewa ku abdi. Cenah warung si Sudin aya keneh eta teh. Nya mah aya. Mun sok ku batur disewa mah meureun langanan maneh teh ngalih kabeh kanu anyar. Teh adik emak yeuh mak anggur mah dungakeun wae. Dungakeun nya sing bener nya mak. Kumaha lamun meuli pindah ku batur kumaha kan bae mak moal nanaon ieu rezeki mah moal pahili. Ih maneh maning sok nyambung-nyambung wae kan bae. Nya tuda Kang bener cek emak kumaha lamun dibeli ku batur. Ah moal atuh dibeli ku saha. Tuh tingali emak nage teu parah-parah teuing gering nage. Geus kebeurang suntiknya ka mantri betere cager. Ari maneh mah sok aya wae. Menggeus nyanyi teu kudu ka mantri zamana ge geus cager. Ayeuna mah kari leuleusna wae isukan mah cager meureun. Ulah kitu mah ulah bisi aya keneh nu diraos mah bejakeun wae ka kuring. Ieu mah kanyeri lain kanyeri geuring ieu teh. Eta wae meureun emak kapikiran wae omongan jelema ieu. Omongan jelema nya naon mak. Pati-pati teuing dipikiran atuh mak. Antep wae nya. Hari aya nu ngomongkeun teu geunah. Teu ngeunah mah mak. Ulah dianggap wae mak. Dodo teuing anak. Teu jadi pikiran kumaha ieu. Ari anak keur usaha kalek oge manjat geus loba we piomongeun batur. Cek indungna kituna sabari nyusut cimata ku tungtung samping. Nya diomongkeun kumaha kitu ka emak teh. Cenah ieu si Sudin bangkrut usaha ku sabab aya maneh ngawarung di dinya. Jaba ngadenge maneh teh cenah dudukun bener ujang maneh teh. Nya cek saha nu ngomong kitu mak saha. Teuing jelemana sing sasahana mah ieu ngan sok anjog wae omongan teh. Jaba kaimpikeun ku emak teh maneh ti kusruk kana jero jungkelang ieu. Emak mah hayang nyulungan ukur bisa lolowel teu bisa kukumaha ujang. Mak eta mah ukur ngimpi. Ngimpi mah kembang sare mak. Ayeuna mah mak geus ulah dipikiran. Mak kaburu sehatnya, buru sehat deui emak. Meh bisa ngurus budak, kuring bisa jongjon usaha, meh bisa ngajamin emak jeung budak. Nya ngadua mah nya we emak teh cina babari usaha, cina jembar rezekina ujang. Nya apan ayeuna oge keur ada mun menjat usaha teh mak
adatna we batur mah biasana kan kitu sok ngomongkeun sangsara diomongkeun geuningan mah nya beunghar diomongkeun jadi bingung geuningan beunghar diomongkeun miskin diomongkeun mending kene beunghar nya mah nya kagok diomongkeun oge nya sing hati-hati wae usahanya atuh ulah sok codeka ka batunya bisi malikan ka diri sorangan kolot mah lumasa ieu teu bisa mere ukur bisa ngadongakeun wae esuk sore beurang penting teh ieu anu mental teh anak sing kuat iman Islam ulah sok kabawa sakabah-kabahnya sanajan keayaan geus jiga kieu ujang nya mah nya geus ayeuna mah buburna dahar mah teras ngaleueut ubarnya nyi oning indi nyoning mah geus kitu mah indit ka tukang meresan baju kotor anu sai mah terus kacai budakna mah geus teu apet deui cenah geus biasa ulin sorangan. Teka catur menang 3 poe di lembur nyoning jeung oding terus we miang ka kota deui barang nepi ka warung oding ngeuwas warungna urut si Sudin muka deui pinuh ku panasaran hayang apal saha jelema anu dagang di warung urut si Sudin kituna. Nyi aya naon kitu Kang nah teu salah tetempoan ieu teh nya aya naon itu tuh tempo bener itu teh warung muka nyi anya geningnya Kangnya saha nu dagang di dinya atuh piraku we dagang pangangguran mah nya ieu cek kuring oge naon ulah lilala teuing di lembur geus aya saingan deui ieu teh kunyuk sia awas deuleukeun ku aing moal lila sia ngawarung euy moal kuat lila rek nyaingan aing mah ceuk si oding kituna ngadon ambek-ambekan sorangan sabari tutunjuk ka warung urut si Sudin kusabab waktosna seep aduh muhunnya waktosna kabujeng seep insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka-22 nya mangking ceuk ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak